Sakali deui jalan deui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Di mana dicaritakeun ka maranehanana, di mana ieu Al-Qur'an diajarkeun, dicaritakeun ka masyarakat. Ittabi'u ma anzalallah, sok tuturkeun naon-naon nu Gusti wahyukeun ku Gusti Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Masyarakat loba anu ngajawab ngarespon teh kuring sararea mah rek nuturkeun teh naon-naon nu geus nyampak, nu geus diajarkeun ku karuhun-karuhun, ku nenek moyang. Awalau kana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Sok sanajan kabuktian eta karuhun teh, eta nenek moyang teh teu ngarti naon-naon. Jeung teu meunang petunjuk, teu meunang hidayah. Ayat 171 surat Al-Baqarah ayat 171. Wa masalul ladzina kafaru, jeung ari perumpamaan jalma-jalma anu kafir, kamasalil ladzi yang iku diumpamakeun seperti di mana manggil bimala yasma'u anu manehna teh teu ngadenge illa doa kajabi panggilan wanidaa jeung panggero. Sumun torek, bukmun pire, umyun lolong, fahum layak tilun anu maranehna teh teu daekeun wae ngarti. Ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, hai sakur jalma nu ariman, kulu sok aranjeun barang dahar teh ming thayyibati tina anu haralus. Marozaqnakum naon-naon anu ku kami geus dirizkikeun ka aranjeun. Waskuru lillah, jeung aranjeun sing syukur ka Allah. In kuntum iyahu ta'budun, lamun aranjeun kamantena ungkul ka Gusti Allah, ungkul aranjeun ibadah. Sayat deui. Innama harrama alaikumul maitata, saestuna daya sanes Gusti Allah ngaharamkeun ka aranjeun bangke, wadama jeung getih, walah mal hinzir jeung daging babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah jeung naon-naon pepencitan anu dipencitna nyamatna lain Gusti Allah. Pamanidurro, tapi sing saja ma anu kapaksa goero bagin lain hayang eta ngadahar anu haram-haram. Wala adin jeung teu kaleulewihi fala isma alai, maka teu dosa. Innallaha ghafurur rahim, saestuna Gusti Allah Maha Pangampura tur Maha Asih. Penjelasan aya 2 tema dina kajian Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 170 dupi ka ayat 173. Anu kahiji ieu tentang masalah huropat. Ari huropat teh kecap asalna tina horopa anu hartina ngaruksak pikiran, ngaruksak hate.
Huropat nyaeta kapercayaan anu dasarna tina hayalan. Ari dina agama Islam kan kapercayaan mah kudu puguh aya sumberna, aya dalilna. Contona kapercayaan dina agama Islam, rukun Islam teh aya genep 5. Lamun rukun iman genep. Tah kapercayaan mah rukun iman. Kahiji kudu percaya teh ka Allah. Kadua kudu percaya teh ka malaikat. Nu katilu kudu percaya teh kana kitab, kana Al-Qur'an. Nu kaopat kudu percaya teh ka Rasul. Anu 5 kudu percaya teh ayana poe kiamat, poe akhir. Nu kagenep kudu percaya, kudu ikhlas karena qada jeung qadar. Ta ieu kieu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, di mana masyarakat diajak yuk tuturkeun mah anu diturunkeun ku Gusti Allah. Contohna kapercayaan tadi, sing percaya kanu aya disebut dina rukun iman. Tapi loba masyarakat tu percaya teh lain kana anu aya dina rukun iman tapi tina hayalan. Contoh eta teh uncuing teh disada wae. Naon tah sok percaya naon tah? Rek aya nu maot teh cenah ye di lemur urang. Ta eta teh huropat. Sabab eta percaya tina hayalan. Naha aya uncuing disada make jeung hubunganana jeung baka anu mau. Pan uncuing lain malaikat. Manuk pan. Sedengkeun anu ku Gusti Allah diparentah pikeun nyabut nyawa malaikat. Malaikat Ijrail gitu. Tah gitu. Contoh deui eta bueuk teh disada wae burung kakatua teh. Ieu teh saha nu rek hamil. Itu. Da teu komo teh aya bapaan. Tah. Eta teh kapercayaan anu hayalan. Lamun aya keur pemilihan kepala desa atau bupati di mana cenah eta kala muragna, tah di mana kalbah mana tah bakal meunang teh cenah urang dinya gitu. Tah eta teh huropat gitu. Ari laut teh cenah lamun laut belah kidul aya nu ngageugeuhna, aya nu ngawasa. Sehingga kudu dibere sasajen cenah ngarah lautna teu ngamuk atawa ngarah laukna cenah loba kudu dibere hulu muning. Nah kapercayaan seperti di laut aya nu ngageugeuhna eta teh huropat teh kitu nya. Lamun dukun sok nyamat hei mah anu ngageugeuh di gunung Kidul, di Gunung Kaler. Ka dieu ieu incu cenah pun incu aya pangabutuh. Boga kapercayaan kayakinan yen gunung teh aya anu ngageugeuhna gitu. Atawa dongeng-dongeng. Atawa sok disebut oge dongeng teh naon geuning? Sok disebut legenda. Eta teh kan carita-carita rekayasa meunang hayal gitu. Kan fiktif. Eta teh tah nu kitu teh disebut huropat gitu. Tah masyarakat loba keneh anu kuat keneh kana huropat gitu. Tah kuduna sapertos kitu teh ditinggalkeun gitu. Sabab urang nu kudu dipercaya teh
naon-naon ku Gusti Allah geus diwahyukeun. Nah contohna eta nu aya dina Al-Qur'an, aya dina hadis. Nu kudu dipercaya mah eta nu aya dina rukun iman anu genep teh. Tuh, ta eta teh lamun percaya kana model anu hasil hayalan, pikiran teh bakal ruksak. Gitu. Sabab eta teh asup akal, teologis kitu nya. Keimanan teh ruksak tah, akidah teh ruksak. Lamun ieu hate geus mempercayai karena kepercayaan tina eta hayalan gitu. Tah itu eusina ayat 170 utamana eta gitu. Jadi dijauhkeun ku urang tina masalah hurufat, kudu sebersih-bersih tauhid gitu. Ayeuna tema anu kadua, hei sakur jalma nu ariman pek aranjeun barang dahar teh kudu anu sae ya, kudu sae, kudu halal gitu nya. Anu sae kan puguh gijina, puguh proteinna, bermanfaat keur fisik gitu. Ari halal puguh eta zatna halal atanapi cara ngalakna halal. Margi nu kudu dikonsumsi ku urang teh anu zatna hukumna halal oge cara ngalana halal, ulah menang korupsi, ulah menang maok, ulah menang nipu gitu. Nah, pe ku aranjeun dalahar teh tina ieu bumi teh anu sae. Nah, loba jalma anu ngarobah tina makanan anu sae kalakah dibikin jadi makanan nu teu sae. Gitu. Contoh, misalnya ganja. Ganja teh kan makanan bisa dimakan halal kan ganja teh. Da seperti lalab. Nah, tadi gitu. Tapi lamun geus dirobah gitu. Sehingga dirobah eta ganja dijadikeun makanan anu matak nimbulkeun mabok. Tapi jadi haram ya. Jadi ganja, daun ganja nu geus diproses jadi nimbulkeun mabok, maka jadi haram. Kokain apan sarua teh tumbuhan, ya koka tumbuhan. Tapi di mana geus dirobah pikeun bahan supaya mabok, maka kokain jadi haram gitu. Homer itu arak. Kan arak pan bahana tina anggur. Pada anggur makanan sae. Tapi di mana anggur geus difermentasi gitu, dijadikeun bahan pikeun mabok, maka jadi haram. Gitu. Seueur anu kiwari nu diharamkeun eta teh nya bangsaning ekstasi gitu kan. Morfin gitu. Nah, anu sok disebut istilahna narkoba gitu. Narkoba. Jadi penyimpangan, jadi narkotik jeung obat-obat terlarang. Eta teh kan bahan dasarna teh umumna mah tina tumbuhan. Pada tumbuhan teh sae gitu. Tapi kalakah dirobah dijadikeun bahan pikeun mabok. Ari mabok teh kan akal jadi ruksak, fisik jadi ruksak, matak pantas diharamkeun. Jeung aya deui bahan-bahan pikeun mabok teh tina bahan-bahan kimia gitu. Jeung naon bae
anu sok dipake mabok sok sanajan teh bahanna mah lem. Sok sanajan bahanna teh minyak cet. Paling loba barudak teh dinya lem dipake mabok. Kitu nya. Bahan cet terpentin dipake mabok. Nah Gusti Allah marentahkeun ka urang teh kudu miara justru miara kasehatan. Kulo sok barang tuang teh anu thayyib, anu sae gitu. Ulah barang tuang teh anu haram zatna tadi disebatan contohna gitu Gusti Allah ngaharamkeun bangke, ngaharamkeun getih, ngaharamkeun daging babi, ngaharamkeun binatang-binatang anu halal, tapi lamun dipencitna teu nganggo jenengan Allah, teu ngucapkeun bismillahi Allahu akbar. Binatang dipersembahkeun kanggo berhala, contoh mencit muning, tapi huluna mah dipersembahkeun ka berhala ka Dewi Loro Kidul, maka eta awakna muning nu gedena haram dituangna, margi ieu pepencitan tos dipersembahkeun pake sasajen gitu. Nah jadi aya 2 tema dina paket ieu. Anu kahiji urang ulah nutur-nutur tradisi anu bertentangan jeung ajaran Islam. Margi tradisi seueur torojolna tina agama anu sejen nu dipikaridho ku Gusti Allah, tina animisme, kapercayaan tina dasarna hayalan. Jadi luruskeun urang terus lurus akidah, ulah dugikeun ka pikiran hate diganggu ku kapercayaan nu torojolna tina hayalan gitu. Nah anu kaduana nyaeta urang berupaya terus keluarga urang umat Islam barang tuang minum anu halal. Umumna anu sok diparake mabok teh minuman umumna mah gitu. Aya sebagianana nu mangrupakeun pel, aya sebagianana anu mangrupakeun serbuk, tapi umumna mah eta teh minuman. Tah innamal khamru wal maisir ridsun min amalis syaiton. Sanyana ari homer minuman keras atawa rek disuntikeun atawa rek ditelen sakur-sakur anu matak nimbulkeun mabok, eta teh asupna teh dihijikeunana teh kana homer. Sakabehanana eta teh haram, eta teh perbuatan setan. Ridsun keji gitu. Nah sakitu nu kapihatur alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.